Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sugeng rahayu pasadayana, mudah-mudahan digampilkan rezekina, digampilkan segala rupana, digampilkan cita-citana ku pangeran anu maha luhur gitu. Mugia pangeran tetap nang tayungan, karuhun tetap marangan. Ayeuna urang rek ieu rek naon ngaranna teh teh rek ngabubuy sape urang ayo kita nuju naon ya nyambut sape. Jadi nyok. Iya ek ngabubuy sape caritana teh nya ek ngabubuy sape. Urang diajar ngalin. Ampun hirup. Mumpung hirup. Ini coba cabut. Ada sabariji teh. Wah, itu kebongkar. Bro, Sing di mana-mana bisa nyabut sape eta berarti jamana cirining tereh kawin. amin. Nah, kitu bung berarti. Dek amun Itu siapa nu saya? apa nu di dia atuh lah. Menyenang maling. Ulah diajar maling. Sape. Anggota dewan begi kena sape. Eta. Aduh. Ya tuh tenana. Oh, batur. Bagi kena boleh. Buset lihat kita di lembur mah Kadek. Bedogli. lain. Duh, cicing di lembur mah ulah hariwang. Aslina. Bisa jangan. Bajing pakai. Pakai. Cicing di lembur mah ulah hariwang. Sagala aya. Bener tuh. Cicing di lembur mah ulah hariwang. Aduh. Nah. Ide. Ini sih dah sakit gesing ke habis. Betul. Nah, yuk fungsina. Bubuy. Jadi, kieu ya. Mau jadi gitu mah. Langsung dipotong heula. Eta pun apa tadi? Hirup mah kudu jiga tuh tangkal sape. Kabehanana manfaat. Sapeuna manfaat, daunna manfaat. Ieu bisa dimanfaatkeun deui kabeh manfaat. Jiga hirup. Di mana bae kudu manfaat, cicing di mana bae kudu manfaat. Hirup gunakeun ka manfaatkeun pikeun salarea. Bener teu? Itu dimanfaatkeun deui, dipelahkeun deui bisa. Teu barokah kumaha cicing di Indonesia. Padu ditancapkeun bae jadi. Jadi
Di sini ada tradisi yang namanya pemasangan besi buat ntar malam sor-soran. Lanjut saja kita menemui Pak Komandan. Yo. Ini kemana? Ini udah kamu nih. Di lembur ulah hariwang sagala naon bae jadi. Di perkampungan ulah hariwang sagala naon bae jadi naon bae diplakeun jadi naon bae di lembur. Makana hese di kota mah rek hayang ngabubui sapu bae ge. Kasenan yang sapu ka mana di kota. Kayak bubui guys. Cerot. Yuk. Kayak plastikan. Punai baralak itu baralak. Ganti heula kameramena soalnya kameramena ilu madang, ilu dahar. Ilu dahar ini gara-gara tukang tahu gejrot. Jadi di lembur mah di Bubulak aya tukang tahu gejrot tengah peuting. Tengah peuting aya tukang tahu gejrot tuh. Lah poho tuh, tahu gejrot. Sana. Jama gaib. Jadi aya jama gaib teh jama tengah peuting. Teu ngiderna tengah peuting tuh. Mang, tahu gejrot tuh. Idi. Jadi sabaran mang itu mang, mana harganya? Tukang tahu gejrot. Jadi aya di lembur mah di dia gitu. Yo. Oke. Nah, tukang tahu gejrot tuh. Melehoy. Jadi lembur Bubulak mah ulah hariwang lapar tengah peuting. Nyada tok 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 tukang tahu gejrot lewat. Gitu. Itu tukang seuneu, tukang seuneu. Lamun eueuh. Karahurung. Langsung kayak mana jadi masa kameramena ilu ngagejrot. Saya aya we aing mah. Sabana tilueur. Jadi kumamang pengalaman tahu gejrot tengah peuting jama gaib. Kumaha ye pengalaman anak? Sekedar balik. Heeh, sekedar balik ke lah. Nama gitu. Sabana tilu. Jadi paribahasana indit butuh teu indit kumaha Ini tunduh. indit tunduh teu indit butuh. Gitu. Madaninya. Betul. Nah, jadi di lembur urang mah di Bubulak aya tukang tahu gejrot. Gitu. Tukang tahu gejrot lewat ka Bubulak. Adi berarti lembur mana bae anu diiderkeun? Legok kangsir. Legok kangsir ding. Eta desa anyar ngaran Legok kangsir. Nu ngaranna saha di Legok kangsir. Daerah Cidengkak. Jadi desa Legok kangsir, kecamatan Cidengkak. Kabupatenna naon tah? Logowok. Logowok. Aduh tah kieu nya di lembur mah. Di lembur panineng mah jadi resep mantap. Oh nya tawang tahu gejrot kumaha bae carana pikeun ngahirupan sakula warga. Barokah pisan sih mang asli. Tuh alhamdulillah barokah pisannya mang nya. Traktor kepadewan. Aduh. Kameramen keur ieu heula tuh ke dahar. Tuh aya ieu ti Mang Epul setengah peuting Epul. Kumaha? Lada euy. Bedakeun mang tong lada teh no ieu teu beak, lagu mah.
itulah baru dak embur adat nauge nya. Jadi mang pernah tuh ngalaman-ngalaman anu kumaha gitu teh di tengah pucung kan di perjalanan jama gaib disebutna ge keder balik ke lali jalane wis. Ayo ngatuan di balik beta tuh zaman. Waduh eta jadi pernah mengalami sebuah peristiwa aya nu ngagerowan cuman pas balik di zamana teh nu ngagerowan teh mang. Saha eta ngagerowan kira-kira mang. Waduh wis kalakak bae gitu mah kudu dibejakeun. Jadi pernah ngalaman gaib gitu di Beja oh. Oh. Beda di gitu berarti oh dia mang salianti pengalaman kumaha teh gitu. Pengalaman terus dikirana tanggul terus ular gede. Waduh eta dikirana tanggul ternyata ulah gede eta pernah gitu nya ngalaman segede kokol kira-kira segede kokol lah jadi sangkana tanggul pak teh ulah gede yang harapan kos gitu teh ngaku mah jadi bener-bener jama gaib teh bener ya. Tah hariwang gitu mang hariwang teh perang di teh gitu mang nu sejen gitu teh Ternyata mah ada karena ge sapaliwatan sih ya. heueuh nya sapaliwatan Sapaliwatan jadi aya nu bodas-bodas tapi dia anggapna biasa bae. bener gitu jadi aya nu nganggap eta bodas-bodas ting naon lah ting kuntilanak ting naon pokona mah lempeng bae niat ibadah heuh mang. Ya Betul niatna ibadah kitu sing gade milik sing gede rezekina mugia pangeran tetep nang tayungan karuhun tetep mangan. Oke mantap lah mang lanjutkan pokona.